Malam ini, kami ingin menguak sebuah cerita buhil yang pernah diceritakan salah satu warga kampung CJ. Sebuah misteri yang membuat kami penasaran tiap mendengar sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Assalamualaikum dulur-dulur. Dina wengi ayeuna urang milari Anjing. cabangsaning pocong kunti tanu karari tua tapi da abi ge teu nyalir ada kedah aya ieu kerencangan da asa teludeung gitu teh. Di sarangan ieu ku Pak Ustad. Ya. Emang Ya, alhamdulillah ada Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ya saya Ustad Jamaluddin. Ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kieu kan nya abdi teh kawiatan ti palawargi ieu teh. Saurna teh sok sering anu aya nu nembongan kitu sabang tani makhluk anu sanes sebangsa urang lah gitu dina nama. Kahoyongna hoyong di pangresepikeun manawi biasa. Mangga Pamit biasa. apa ya secara ke lemah. Mangga pamit sama nu penting. Mangga di Jadi aman gitu kahoyong. Mangga. Kan menuju meriyogikeun 700 siki pocong. Oh nya, mangga tuh kamu kalau gitu mah bade teras wae eta. Hayu mumpung sore keneh. Mangga enggal we ka payung kan. Ayo kamera. Ayo kurang terus nyampe di lokasi. Ayo Pak Ustad pokoknya macam barbarkeun aya sareng dia asli warga dia. Dusun naon teh? Siaga Copin. Oh. Oke. Pak itu lembur apa? Ieu teh lembur dusun Cisalak, Kampung Nagrak, Pak. Dusun Cisalak, Kampung Nagrak. Mohon. Manawi bade teras we ka tempat lokasi. Ayo, Mohon. Mangga tuh ka Palipayun, Pak. Tim. Alam barbar kan pocong. Kan teh saur sepuh abdi mah da tos aya ti zaman kapungkur oge ti sataan abdi lahir. Oh, Di iya. pila ieu teh mohon. Anu sok sering aya muncul teh tadi pila ieu manawi tiasa dirapikeun. Oh, gitu. mangga. Mohon. Ke sareng kapayuna cuang milari ka Palipengker anu sok sering nemongan Palipengker. Oh, mangga. Intinya kita pokoknya mau kudu benang lah. Mohon mangga. Ayo Pak. Oh, mangga. Gitu. Siap. Aduh, kehela ya. Penyerangan ya. Tim. Kenapa terus tim? Aduh. Biar teh keasupan ieu ya. Jadi pantau. Aduh, nanti dia mah si makhluk teh kasarnya. Galak itu di dia mah. Waduh. Kudu di Saurana teh tadi teh juri pantau yang lebet ke Pak Ustad. Oh, sok pantau gitu teh. Perkenalan heula jeung juri-juri di dari aya naon-naon we. Enggak. Tim ada bajau tim. Astagfirullah. Biar curi orang datang dia. Astagfirullah.
Gila. Sana nuju ku eta. Kurigna ini ada gerakan. Katanya sahur si bapak. Kanu langsung wae kan kira-kira ieu. Mama ada di kali ini ieu teh anu sok sering aya nu nembongan teh. Manawi gitu biasa di pang nyanakeun gitu. Supados warga-warga nu di dieu teu aya anu di singsieunan deui gitu maksudna. Tapi tina ciri-ciri nama Pak aduh. Jelas ya mah seueur sama model Gilead Badori. Mohon pada di kebon gitu yuk model bajra gitu tah sakaraya teh. Ayo Pak, pagi dia lah Pak. Aduh, itu ada. Tempatnya Astagfirullah. Aya naon Pak, aya naon? Astagfirullah, astagfirullah. Tim fokuskan tim. Tim fokuskan tim. Tim fokuskan tim. Astagfirullah. Fokuskan tim. Ngeblur kamerana, ngeblur. Fokuskan tim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah. Hei kau makhluk si gagang pantong. Jangan kau ganggu warga ini. Proses penarikan makhluk-makhluk yang ada di daerah ini. Ini udah kuat ini. Tenang. Ya, Kok ngilang anjing? Kemana? Benang, ya benang. Astagfirullah. Astagfirullah. Tenang, Muncul di. Tim tenang tim. Tim tenang tim. Tim tenang tim. Tim tenang. Aduh, tim tenang tim. Tim tenang tim. Tim tenang tim. Tim tenang tim. Tim tenang. Balik mana ke alamna. Song aya di alam dunia. Song aya di cicing di alam manusia. Balik mana ka ditu ke alam pangan. Ya. Ustad kemana Pak Ustad? Aya tuh. Dia di dia. Aya sejenis pocong tim. Aura na bener-bener negatif di dia. Ya kumaha kondisinya masih kondusif ieu teh, ya diteruskeun. Aduh, Pak. Teruskeun, Bener, teruskeun Pak. lajeng Hanes beja Pak pokokna mah di dia mah. Mohon. Aduh, Terus kumaha atuh ieu teh bada dilajengkeun eta tapi ka Pak Ustad we. Terus Pak Ustad, urang mah menawi. sekedar nyinyirin kita tetap Oh, bade lanjut ke mangga masih kiat dah. mohon. Tapi bakal tiasa kacana gitu moal dugikeun ka aya anu nanaon kan Oh, warga nu di tiasa dicatat Mohon tiasa. atuh, Pak. Bade bade dipastikan ge mangga dieu. Oh, tiasa. siap, Pokoknya siap. Mohon. percantenkeun eta Ustad gendul mah banyak. Siap, mangga itu dilajeng we ka payung, ka payung. Ka mana ieu enak ieu? Apa di dia? Kapal dia. Oh, Tim, kamera tim. Tim, kamera tim. Oke lah, enggak. Tim, kamera tim. Tuang pentuk sih lah yuk. Kamera Mana fokus, yuk? tim. Yuk, kirigati yuk. Tim. Oh. Mana kuat yuk. Yuk. Tim fokus. hai nah ngeblur kamerana, ngeblur. Tim fokuskan tim. Oh, yuk. curiga. Astagfirullah, astagfirullah. Mundur tim. Tim mundur tim. Mundur tim. Ya, balik mereka aman ini. Tunggu baik di alam dunia ke alam manusia. Balik ke itu. Ya. Wah, Wah bener Pak nya. Video. Mun ieu Jurigna. Oh gila pokoknya. jurinya rada garalak ini teh rada ngelawan. hai ini sukene geus nembongan atunya. Teu kuat tim diteruskeun mah ieu mah. Tapi urang penasaran karunya ka warga dia Pak. Sekuat-kuat tenaga urang pokona mah usahakeun jurig kudu kabekal ku urang Pak. Oh, jadi terasna ieu mereka tempat mana nih?
sok lokasinya nu lebih ya lebih smooth biar agak ini. Kan kalau di teh aya sumur Pak. Oh, Saurang teh sumurnya tos lami gitu. Oh iya iya. Tah sumur eta teh sok diaranggo ngalacai gitu. Oh, iya. Kamu anu warga kampung dieu. Ngan pamitos wangi teh gitu sok tara aya nu wantuneun di nyorang di sumur eta teh nya da kantanan teh ning gitu seueur anu nembongan. Oh iya iya. Manawi hoyong dipanglamokeun ka. Oh mangga. Ayo Pak. Ayo Pak. Tim teruskeun saurang teh di sumur seueur nu pokona mah pun ayeuna mah urang barbarkeun lah tim nya. Paling dia Tim kamera tim. Tim tong deketing tim bahaya. Oh iya sumur teh. Kayak itu Ada di ieu teh nya. kayak terlalu gede eta aura negatifna itu. Kayak anu. Itu ya. Aya seekor makhluk anu dia tenagana itu. Cong meditasi heula jeung alam di dieu. Sehingga makhluk banteng Pak pasti itu. Bisa jadi. Ya cerita semua yang rombongan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tim kamera tim. Astagfirullahaladzim. Kamera tim. Balik kan itu. Tim. Alam barja. Tim kamera tim. Ngeblur. Tim kamera tim. Astagfirullahaladzim. Balik kali itu balik. Astagfirullahaladzim. Tim mundur tim. Astagfirullahaladzim. 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 Kamana? Mana? Sok barbar cenah ku urang. Diwangan poin sok. Pak Ustad deketan ya aing. Sok boleh. Mana juri teh? Tah pemirsa. Barusan teh di dieu juring teh. Si makhluk teh. Nya aku abdi sebagai ustad terus rada dihilangkeun lah si makhluk. Seekor makhluk yang berbisa itu. Perkiraan ieu leuwih cieun entah tawa ngalelewan aja kucing sumput ka urang. Di garana mah mau batal. Kecil ngajak bataleran itu. Ieu teh kumaha bade diteraskeun ieu teh acara uji nyalina. Nya kela sakedap deui nantosan ieu tabu 12. Oh, mangga. 5 menitan deui kapan gitu. Mangga. Astagfirullahaladzim. Tim. Ieu mah geus teu kondusif atuh kumaha ya? Tim. Sugan ku dibaya jurus rasengan di dia ya. Tim. Astagfirullahaladzim. Mundur. Kan Pak Ustad nu harapan urang mah pokona mundur tim. Mundur. Pak Ustad pahe di mah tim. Kan, penting mah urang mundur. Itu Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Kabur. Aya urang kang ngelajenkeun kanu uji nyali. mediasi. Mediasi nya Ustad. Ka Pak Ustad keun. Si bapak mah kesel Pak. Oh, mangga. Siap ya. Mohon, enggak Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nu Rek naraon ka Dario. tim rada bah tukang tim rada bah tukang tim rada bah tukang tim. Astagfirullah. Sim kuring sarang tim itu bade pataros sakede. Ka nu zaman dahuluna dia ke Anu saleresna kitu tah di dieu teh aya sosok naon-naon bae. Biasa ngajelaskeun. Ustad. Sok teruskeun
pertanyaan mana? Arek di lobby, arek di pak. Datang sama lawan gitu. Sebisa mentak kopi aja mau keluar kena pak, keluar. Mau bener Pak, ganti wae Pak, ganti Pak. Aduh, tim. Sedap. Asup tim tapi tidak ngajelaskeun nu aya di dieu naon-naon. Susah urang di dieu. Cakap lagi tunggu. Sering dah oke. Tidak ngomong. Kumaha ieu mediasina masih emang bisa keneh masih kuat ieu teh mun ieu dilanjutkeun di kurang. Oh tiasa masih kuat. Cuma iya kak keresaan si bapak namanya enggak. Si bapak jigana terus kelelahan kapuras tenagana gitu. Di lanjut mah duh bahaya kayakna ka urang-urang keneh gitu. Oh iya. Mangga ada terlangkung si A sareng si bapak. Nyamureun Pak ieu mah nyambung sakieu tiasana gitu. Nuhun. Hanes teu diusahakeun gitu hayang dicandak teh dari adanya. Kumaha da meureun tos beretah teh ya. Nya. Wan panginten kangge kapayuna kumaha kitu carana ngarah henteu ngaganggu wae kanu di Ya, ku ayeuna aya namanya insyaallah Pak. Moal aya nembongan-nembongan deui gitu. Tos ngadamel perjanjiannya tadi sama Pak Ustadznya moal aya. Mohon. Tapi kapayuna insyaallah malayana naon. Insyaallah moal aya. Mohon atur nuhun pami kitu mah Pak Ustad. Mohon sama-sama. Nya sa kampung di mah abdi ngaturkeun di nuhun kitu terus kana partisipasi Sami-sami. Pak udah ngomong apa masalah. Oh, iya ku ieu tempat-tempatnya gitu. Soalnya tadi pernah asup tapi teu daek ngajelakeun. Urang gitu hayang apal gitu kayak naon-naon di dieu gitu. Urang rek nekat rek nyoba hayang uji nyali. Tapi nya seunteuna parada dirapiheula gitu terus aya juri di CCTV birna gitu. Sedang buat ini dari itu. Pados biasa sering jerinya. Pak korek nih karena aku kuat di Enggak ada tak di sampean. Buah. Apa namanya? Tidak terus sampean nama sok ya. Beger ka tiup ieu teh. Tim simpan kamera sok lah tim cang urang pembuktian. Waduh, dililin edan teh. Urang pembuktian lah ku abi ku sorangan dia tadi ka ku Pak Ustad gesieun. Yang nyangon awe kitu. Nyalira tiasa teu. Pieu sok nyalira. Oh, ku abdi di kantornya disimpen kameranya. Simpen kamera. Oke, simpen lah. Tim di dia. Tapi udah mau ayat kotok tim di dieu nya. Insyaallah aman lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kantun lah nya. Sok. Tapi nging tebih teh tim. Aya sora-sora euy. Tim. Aya sora-sora kieu tim. Aduh, aing mah euy. Wah, tong sora-sora wae atuh, sok. Wujud. Aduh, lilin rek parem di. Aduh, tim. Sora-sora wae tim euy. Di bulu punu kucing beringkat kieu Sok lah geus kagok datang jauh-jauh ka dieu. Mun aya pocong na sok genderuwo na lah. Tah, ieu lilin sok. Hadir lah. Aduh. Astagfirullahaladzim, tim tekuat tim. Astagfirullahaladzim, tim tekuat tim. Naon. Astagfirullahaladzim.
Ah tim Astagfirullah itu. tim iya mah diteruskan mah semua bener tim ngancam pokoknya mah tim. Astagfirullahaladzim. Tim, balik, Tim. Astagfirullahaladzim. Balik tim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Pak Ustad ke mana? Pak Ustad ke mana? Pak Ustad, Pak Ustad. Pak Ustad. Pak Ustad, Pak Ustad, Pak Ustad. Pak Ustad ke mana? Pak Ustad, Pak Ustad. Kalau emang jerik atuh, ya jurik teh. Balik siap tong kaya ka dieu, tong ruting warga anu di dieu. Balik siap teh. Iya. Balik, balik. Balik. Balik siap itu. Ceperanan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tim mundur, tim mundur. Balik. Astagfirullahaladzim. Ganggu warga anu di dieu. Tim. Astagfirullahaladzim. Anjing teh. Kumaha Pak? Aman enak? Alhamdulillah aman tos. Gitu tos diuihkeun kanu Gojek dia teh. Alhamdulillah tuh hari gitu mah. Alhamdulillah rabbil alamin tos. Ada ieu tuh Bener Pak, ya tempatnya lain sapur beja-beja we. Tapi kana rarampak kieu jalan jeung dia. biar ada simpur di dia. Ngatim lah pokoknya mah. Urang nepi dia we. Aya nama uji nyali geus beres. Tagis kabuktian pokoknya mah ku kamera pasti beunang ya timnya. Nya benang. Ya pokoknya mah nama lanjut mulangnya Pak. Mohon banget langsung pulang. Yuk tim.